urang nuluykeun ayat tina ayat nu pohara jasa nu ayat tersebut di luhur khitab ka para mukminin ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman innamal khamru pastina ari nginum arak nu ngamabokeun nu nutupan kana akal ngawalah wahweulehuhkeun kana diri seserian sorangan senyum sorangan ngabudah sungutna mata berem molotot tepuguh pikiranana ngalayang aya keboreuneuh pajar pamajikanana tumpakan kunyana kos kitu nu mabok mah bolon puguh jelema sehat-sehat diedan-edan ku soranganana angkal jauh pajar bebenena tangkepan kunyana kadeleuna ku urang jariji aya manaleuna eta khamru sedengkeun ayeuna mah di Indonesia teh geus jadi Amerika mabok teh jadi ngetren di kalangan anak muda mana naudzubillah min baheula mah kalangan anak muda ku ari mah geus merabah ka para pejabat Inggris lamun negara orang pakai ulin mararabok pejabat teh Gusti Allah nabi nyahoan bae cenah teh kiai atuh pan baheula lurah ti baheula mararabok nyekelan botol kadeuleu ku masyarakat beri nongton orkes baheula lain nu kuari mah teu pati baheula ieu mah tapi masyarakat neuleuh lurah na mabok ja araraman bae barariasa bae geus aya atuh kararitu sabaraha tentara nu mabok di hareupeun masyarakat sabaraha polisi nu mabok di hareupeun masyarakat aju pejabat-pejabat cenah kiai mah bohong aing bohong koran pan emang kiai maca koran numpuk koran urut di warung dibaca ku aing pangangguran urut bungkus tarasi di deuleu dibaca ternyata dokter sedang mengecek Pemda kumaha coba eta pegawai-pegawai apakah air seninya terjangkit ternyata ada sekian persen jadi koran teman ukos gitu mah salah aing salah koran bener aing bener koran nu jelas bener gitu bae pokona mah pan cenah ngabenerkeun negara teu ecreug mun ecreug nyana negara ecreug itu bae pokona mah insyaallah pas gitulah ieu mabok enang Yahudi ngasupkeun kristenisasi di Indonesia teu jalan angel cek nyana lain deui jeung di negara-negara lain tetep bae beringas bae di Indonesia mah can wayah dibombardir ku aing cek Amerika lantaran masih kena teger pemikiranana diasupan minuman teu kuat masyaallah anak muda geus rusak pikiranana juga rima ustad ge ngarinum arak ustad nang nginum bir ustad insyaallah encan aya ka kiai mah kakara ka ustad doang ustad nu mana ge ustad anu tadina lain masantren ustad ge ngan julukan doang aya anu tadina masantren mah walekeun euy atuh neuleuna ge geus gregeteun bangsa ti pasantren ya mah tadina teh sakola aju di ustad anu lebaran nerbolah gitu kira-kira aja ulah gitu kiai lantaran di dieu loba nerbo itu bukan saja jadi cenah kiai nu tasawuf ge perbo aing mah lain ka kiai nu tasawuf kasihan nu di dieu sakitu bae emang salah henteu teu salah kurang bener doang aduh nu biasana sasalaman lebaran lantaran poe rebo embung lah moal ka Cilongok cenah aing moal silaturahmi henteu tah asal teu silaturahmi bae lebaranna rebo
emang kiai greget teu urusannya na jeung Allah jeung aing greget jante teu urusannya na jeung Allah atuh teu greget saeutik-eutik aja bisi pajar kula greget kana lebaran perbo atuh adik kula ge di Jogja lebaranana tatanggana teu punya naon teu atuh ja perbo atuh masalah guru kula di Garut ja perbo atuh nya kula greget atuh henteu jasa dulur kula tadi kawaron atuh rebo nya masalah masalah teu greget teu naon atuh biasa bae greget henteu sama sekali henteu aduh Gusti Allah pajar greget teu naon greget masing-masing teh urusannya na jeung Allah gitu teh masyaallah ya keur carita kuari minuman merajalela luar biasa dua maisir judi urang mah teu nyaho lah perjudian kelas kakap di luhur teu nyaho ieu mah dihandap bae main bola bae Kiai Haji jeung Kiai Haji tarohan tolol main bola di TV tarohan deres sama nureuneuh pake tarohan ayo cek sia lalaki teu awewe tapi ulah nanya ka bidan nu USG ayo tarohan kos kitu bae tarohan Masya Allah jadi judi teh geus datang ka handap jasa ya Allah ya Rabbi mana deui wal ansab arja-arja jeung patung-patung mana deui wal azlam duh Masya Allah ngundi-ngundi nasib melalui panah khususna umumna jeung naon bae supaya nasib bagus diundi eta nu kos kitu supaya hayang ti heula kaluarna arisan teh coba kumaha koclok ngundi teh ngaranna atuh haram azlam teh kos kitu kumaha ge haram supaya yang tiheula abeh nasib bagus ke Mekah tahun ieu lantaran ieu teh kitu naon aya 20-an ieu teh arisan haji undi we atuh undi sok deuk kumaha dikoclok apakah hendak make panah atuh azlam teh haram masih ya Allah ya Rabbi azal ngundi azal supaya nasi bagus aja diundi kumaha bae cara ngundi nama atuh haram coba diutang-hitung ya coba diutang-hitung supaya usaha ieu bagus ayo coba ai baheula mah sangaran anu tulis ya aju diasupkeun kana panah aju panahna ditarik jangan bisa ditarik dilempeng mun kena kanu dimaksud bagus berarti eta teh kos kitu azlam ngaranna azlam teh lah kos kitu mah hese cenah kiai ieu bae ieu tulis di dieuna teh kaju diputerkeun rolet teh ngaranna atuh eta kos kitu azlam kan aduh masyaallah eta atuh sarua bae dikoclok teu beunang ulah insyaallah teh eta teh rijsum min amalis syaiton bahasana ge rijsun kokotor najis min amalis syaiton antak fajtanibu jauhan ku anjeun eta teh min amalis minum min amali syaiton judi min amali syaiton patung min amali syaiton ngundi nasib azlam ngarana min amali syaiton